Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha daramang murang kali ibu anu soleh sareng solehah. Mugia ibu sareng ramah hidup oge aya dina kaayaan sehat tur ditang tayungan ku Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana sehat semua anak-anak ibu yang soleh dan solehah? Semoga ibu dan bapak anak-anak juga ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Patepang deui sareng ibu dina pangajaran bahasa Sunda kelas 2, pelajaran kahiji, pertemuan kadua, dina pangajaran kahiji anu judulna nyaeta tempat diajar kompetensi dasar urang ayeuna 2.2.1 bertemu ke rumah teman dan 2.1.3 menyimak dongeng. Natamu nyaeta nganjang ka imah batur. Bertamu yaitu berkunjung ke rumah orang lain, dulur, aki, atawa babaturan, saudara, kakek, ataupun teman. Tujuan tamu teh saukur ulin, sosonoan, jeung sajabana. Tujuan bertamu bisa sekedar bermain, melepas rindu, dan lain-lain. Hal-hal anu kudu diperhatikeun dina natamu nyaeta hal-hal yang harus diperhatikan ketika bertamu yaitu 1. Mengucapkan salam. Ngedalkeun salam. Punten, permisi, wilujeng enjing, selamat pagi, wilujeng sonten, selamat sore, wilujeng wengi, selamat malam, jeung permios, dan pamit. Itu contoh-contoh mengucapkan salam. Kedua, ngedalkeun maksud atawa tujuan natamu. Menyampaikan maksud dan tujuan bertamu kepada yang kita kunjungi. Baik, kita buka halaman 2. Nomor 1, natamu ka babaturan. Nomor 1, bertamu ke rumah teman. Dina kahirupan sapopoe hideuk tangtu pernah nganjang ka imah batur, boh ka imah dulur, aki, atawa ka imah babaturan. Dalam kehidupan sehari-hari, kalian tentu pernah berkunjung ke rumah saudara, ke rumah kakek, atau ke rumah teman. Maksud tina tamu teh saukur ulin, sosonoan, atawa sajabana. Maksud dari bertamu itu hanya untuk main atau melepas rindu dan yang lainnya. Di sini ada contoh percakapan ya. Petakeun guneman di handap ieu. Peragakanlah atau praktekkan percakapan di bawah ini. Judulnya yaitu ngagawean PR, mengerjakan PR. Adapun yang melakukan percakapan itu di sini ada idam. Yang ada idam, ada Ibu Hamid, dan ada Hamid. Mohon diperhatikan yang Ibu contohkan. Idam. Punten, Ibu Hamid, mangga. Idam, Hamid nyondong di bumi, Bu. Ibu Hamid, aya mangga kalebet idam, tungguan heulanya, Ibu bade nyauran Hamid. Idam, hatur nuhun Bu, hapunten ngarepotkeun. Ibu Hamid, henteu kunanaon Idam. Hamid, Idam, aya naon? Idam,
Kieu mid urang rek ngajakan ngagawean PR bahasa Sunda anu kamari ditugaskeun ku Pak Guru. Hamid, kabeneran, hayu urang gawean babarengan. Idam, hayu, di mana ngagaweanna? Hamid, di meja ngarah babari nulisna. Idam, mangga urang satuju bae. Nah, itu contoh paguneman atau percakapannya ya. Anak-anak bisa melihat terjemahannya ada pada halaman 3. Urang lajengkeun ke halaman 4. Kita lanjut ke halaman 4. Pancen, tugas. Jawab pananya di handap ieu. Jawablah pertanyaan di bawah ini. Saha anu ngalalakon dina guneman? Siapakah tokoh atau pemeran dalam percakapan tadi? Di sana jawabannya adalah Idam, Hamid, dan juga Ibu Hamid. Nomor 2. Naon tujuan Idam natamu ka Imah Hamid? Apa tujuan Idam bertamu ke rumah Hamid? Ngagawean PR ya. Itu jawabannya, ngagawean PR bahasa Sunda. Di mana Idam jeung Hamid ngagawean PR? Di mana Idam dan Hamid mengerjakan PR? Di bumi Hamid dina meja. Itu jawabannya. Nomor 4, naon sababna Hamid ngajakan Idam supaya ngagawean PR di meja? Apa sebabnya Hamid mengajak Idam supaya mengerjakan PR di meja? Ngarah babari nulisna. Itu jawabannya, ngarah babari nulisna. Nomor 5, iraha Pak Guru nugaskeun PR bahasa Sunda teh? Kapan Pak Guru menugaskan PR bahasa Sunda? Kemarin atau kamari ya. Jawabannya kamari. Kita perhatikan kembali nomor 2, ngedalkeun salam. Mengucapkan salam. Samemeh asup ka imah batur urang kudu uluk salam. Kudu uluk salam heula. Uluk salam ngarupakeun salah sahiji kabiasaan anu alus dina guneman ngagawean PR. Aya kecap uluk salam nyaeta punten. Salain ti punten, kalimah anu kaasup uluk salam nyaeta wilujeng enjing, wilujeng sonten, wilujeng wengi, jeung permios. Sebelum kita masuk ke rumah orang lain, kita harus memberikan salam terlebih dahulu. Memberi salam merupakan salah satu kebiasaan yang baik. Pada percakapan mengerjakan PR ada kata untuk memberi salam, yaitu permisi. Selain permisi, ada kalimat yang termasuk untuk memberi salam adalah selamat pagi, selamat sore, selamat malam, dan pamit. Kemudian kita lihat kembali pancen lengkepan kalimah uluk salam di handap ieu sabari nitenan gambar. Tugas lengkapilah kalimat ucapan salam di bawah ini dan perhatikan gambarnya. Wilujeng enjing arip ya. Di sana ada 2 orang sahabat yang sedang bercakap-cakap ya. Nomor 1, wilujeng enjing arip. Kira-kira apa ya kalimat yang baik untuk meneruskan kalimat tersebut? Ibu contohkan, wilujeng enjing arip nuju naon, bisa seperti itu. Nomor 2, Rina abdi permios. Rina abdi pamit. Nah, kita lengkapi. Contohnya, Rina abdi
permios bade wangsul. Ya, contohnya seperti itu. Nomor 3, punten, Ardi, titik-titik. Permisi, Ardi, titik-titik. Bisa kita lengkapi dengan seperti ini. Punten, Ardi nyondong di bumi. Ya, bisa seperti itu. Punten, apakah Ardi ada di rumah? Ibu ulangi. Nomor 1, wilujeng enjing, Arif nuju naon. Nomor 2, Rina, abdi permios bade wangsul ka bumi. Nomor 3, punten, Ardi nyondong di bumi. Urang lajengkeun kana halaman 6. Kita lanjut ke halaman 6. 3, ngedalkeun maksud. Ketiga, menyampaikan maksud atau tujuan. Waktu natamu hidup pasti boga pamaksudan. Ketika bertamu, kalian pasti mempunyai tujuan. Pek kedalkeun maksudna. Pek kedalkeun pamaksudan hidup dina natamu. Silahkan kemukakan tujuan kalian dalam bertamu. Luyu jeung gambar sesuai dengan gambar. Contoh, ada gambar di sini anak-anak berdua ya. Contoh, abdi bade nambut buku bahasa Sunda. Mira gaduh, saya mau meminjam buku bahasa Sunda. Mira punya. Kemudian kita perhatikan kembali gambar di bawahnya. Di sini juga ada percakapan. Ibu mau mencontohkan. Abdi bade main bal. Arif bade ngiring. Itu contoh nomor 1. Boleh ditulis langsung di buku paketnya ya. Kemudian lihat lagi gambar kedua, ada 2 orang anak perempuan. Ibu sebut dia Mira dan Permata. Kata Mira, abdi bade ameng ka bomi rerencangan. Mira bade ngiring, bisa begitu. Kita lihat bagian nomor 3. Di sini ada 3 orang anak bercakap-cakap. Ibu akan mencontohkan. Salah satunya ibu beri nama Arif. Kata Arif, abdi bade ngerjakeun PR bahasa Sunda. Bade ngiring moal. Abdi bade ngerjakeun PR bahasa Sunda. Bade ngiring moal. Assalamualaikum punten. Hamid nendang di bumi. Ayah mangga kalau bersela. Aten makan bu. Ngaregepkeun dongeng dalem boncel. Urang lajeng ke halaman 14. Kita lanjut ke halaman 14. Kita lihat di sini nomor 2. Ngaregepkeun dongeng. Mendengarkan dongeng. Dalem boncel judul dongengnya. Zaman baheula di hiji lembur aya budak ngaranna Boncel. Pagawean sapopoena nyaeta ngurus kuda di kadaleman. Boncel gawena rapekan jeung getol. Salain gawe, Boncel oge diajarkeun rupa-rupa kabisa sarta disakolakeun.
atuh puguh we dunungan boncel bekinya ka boncel. Sabab boncel gampang nginget karena rupa-rupa nu dipuwurukna. Beki lila ilmu boncel beki loba jeung boncel beki pinter. Antukna boncel diangkat jadi dalem. Hiji poe aya aki-aki jeung nini-nini nyampeurkeun ka dalem boncel. Teu disangka-sangka aki-aki jeung nini-nini ngaku indung bapana dalem boncel. Harita keneh eta nini-nini jeung aki-aki diusir ku dalem boncel. Genep sasih ti harita dalem boncel katarajang ku panyakit arateul. Sadaya ubar nu aya teu bisa nyageurkeun panyawatna. Dina manahna anjeunna ngangken yen pangna ngadak-ngadak teu damang teh lantaran doraka ti kolotna. Untuk dongeng, silahkan anak-anak simak kembali apa yang ibu ceritakan, apa yang ibu bacakan. Anak-anak bisa melihat terjemahannya pada halaman 17 dan juga halaman 15 ya. Terjemahannya ada pada halaman 15 dan 17. Untuk dongeng, ibu rasa anak-anak hanya cukup menyimak saja dan tidak ada tugas. Itu saja mungkin dari ibu. Semoga ilmu yang didapat hari ini menjadi ilmu yang berkah dan bermanfaat. Ibu permios, ibu akhiri pertemuan kita kali ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.